Kenaon? Atuh kerdiuk deh, ngapenan HP. Ih, si Neng mau ngapain HP wae. Emang kunaon gitu? Atuh pan aya akad teh Neng, kira aku dicuekeun. Neng, sebenernya Neng bawa kabogohan tuh sih. Henteu jomblo. Wih, anu bener Neng. Daeng teh jadi kabogoh akad teh. Dia yang jadi kebogoh aing bisa ngejajanan aing ge henteu. Atuh pan akad teh can gawe Neng, nyaho meureun. Atuh nyaran gawe lah, masa ndek itu bae. Dengan gawe kemana tuh Neng? Jaka tengis muter-muter bae jatuh ke pendak-pendak. Atuh sih ndek neangan gawe apa ndek ngerampok jeung penampilan kos kitu. Atuh neangan gawe menu rapi pakaianna ulah kos kitu. Sama pakaian kos sesa keong. Oh no. Laju akadnya kudu kumaha Neng dengan pegawaian supaya menang duit yo. Atuh gampang dia yang menang duit mah asal daek. Daek gawe naon Neng? Atuh kos Ujang, non sih melake, neangan rongsokan kayak asal mah jadi duit daripada si kos gitu bae. Iho oge nya Neng ya. Atuh ho kudu daekan. Laju lamun akad geus menang pegawaian, Neng munik daeng teu ka akad teh. Atuh aing meresep bae ke jelema rajin mah. Laju akad teh kudu kumaha? Atuh kaditu neangan rongsokan daripada nganggur mah. Geus ge Neng, akad teh neangan karungula nya. Geus lah, aing rek gawe naon bae ge, yang penting mah aing menang duit, yang penting Neng munik daekeun ka aing. Ceng, alon. Ih, angel amat kemana meureun lon? Si naon atar bae. Coba ka di tengah kebon aya bonteng pohon wasak eueuh, amun aya ala. Mun mah ulah. Ulah, halulap. Keudeng doang. Ampun dia sebul amat. Oke. Alah kudu daek. Naon bae ka sarujang lah. Ribet. Melakna kumaha meureun. Ieu mah geus parae jeung bonteng puan balik deui lah aing. Isi jasa kemana nya? Di sore gitu men, mikir ke dulu. Wah, barang bagus. Lah, tanyalah, juga nulis si kate. Nulis si kate tuh. Tadi mah keditu ku aing dititah neangan gawe pugu. Ih, Neng, jelema kos itu jeung ditah neangan gawe. Jelema kos itu mah titah ngerampok be. Pantas-pantasnya aja gawe. Ih, emang kos gitu kumaha? Ih, Neng, atuh kadeuleuh meureun penampilan age. Kita ngabentuk kos kitu. Ih, ulah kitu ge baturan sia. Lah, Neng, baturan ge keur aya ari ke rumah musuh. Sia, naon jeung diuk di dieu? Atuh Neng, pangeran ya yang deketin barang bagus lah. Emang unan gitu lamun pangeran diuk di dieu. Patut gila bae aneh. Iya jeung barang bagus naon meureun barang bagus. Ih, Neng, ibarat kata, namun Neng jadi hilet jauh, rela jadi dauna. Ih, lebay sia. Iya, aing keur peuting mimpikeun sia. Bener, Neng. Betapa bahagianya pangeran. Oh no. Emang Neng ngimpikeun pangeran keur naon? Ngumbahan baju aing. Abu, harus kita menjadi pembantu. Mang, bonteng puan ge parentil tangala parae. Lah bohong meureun sia mah. Geus sayu ulin. Weh, karake diuk geus sayu. Mang, bung lambung ilu aceng mah. Kunaon? Ke bae nyusul. Oh geus. Wih, Cipong jeung si Monik keur naon eta? Bahaya teh disampeurkeun mah ieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah keur naon ieu duaan bae? Ih, datang di penyakit menang yang senang. Sia ngomong naon launan aot ngomongna. Ih, ente. Henteu sia, hata yang panas ya. Ih, panas kunaon Ujang? Panas aing minum, Neng. Minum tak kecomberan kusia. Neng bebek kitu kita minum cai comberan. Mulai ari ngahiji kitu be. Nah, sia. Leh, Ben ieu dua poe ye sosoranganan bae ulina. Sia putus cinta kitu jeung si Jasta. Abu, nona yang menalungan. Emang naon sih menalungan?
Atuh eta neng kitu tah ngedog hente anakan hente. Melaina bebek. Abu, macam-macam, dan mirip-mirip bae. Aduh, aing demi cinta rela-rela aing kos kieu lah. Aing ngabuburit lah neangan ujang. Ai, eta mah jelema edan. Keren dia. Weh, naon dia? Dia eta keur naon? Tuh aing keur neangan emas. Mas naon meureun dia? Sia ngomong sia, di karungan gua aing dia. Awe, entok lalagan doang ge. Ampun. Ngomong sia di karungan gua aing. Keulah sia make de aing maleutik, aing nu lumpat heula. Ku aing lamun teu lumpat mah paling di karungan eta budak lah. Aisyah kunaon olon lompat bae kunaon. Ieu mah capek pugu di kepungan si Kate. Sia manyen rusuh bae jeung jelamana. Atuh lah kitu. Nyaho iya. Aing mah dia keroyok. Emang sia nek dinaonkeun kitu buat di kepungan si Kate. Karungan pugu nu ketimbang. Pantas sia mah di karungan ge. Hei. Emang si Kate hendek naon mau karung? Tong pugu tadi demi cinta. Lah, bener sih ya, mulung naon emang? Oh, nek ngarungan aing, nek di kilo aing demi cinta. Bang, eta mah cekong, pugun dek mulung rongsokan. Nu bener neng eta si Kate daekeun mulung. Deken lah jak waeng diomongan. Ini perhatian. Atuh lain kos kitu aing manele dewek na nganggur karunya be. Laju kena pangeran karunya tuh. Anu kos kitu disebut pangeran siga ondel-ondel. Oh, neng bener neng. Bawa ondel-ondel di bating. Kos gitu ondel-ondel. Weh, olon. Woi, Jasta. Wih, panai sarari jajing di dieu. Sia keur naon mau karung? Yo tah aing mulungan rongsokan tah demi cinta kaneng Moni. Moal neng mau nikah sia. Oh yu, Tuh batur sia ge. Oh cenah ge. geus lah, hanya neng Moni jeung aing yang tahu. Emang gitu neng? Oh meureun, teu nyaho. Oh geus lah, aing nengan rongsokan deui. Bener sia mah. Ih, tongos ya. Geus antepkeun, mumpung keur daekeun. Oh lah neng kajin lah nya. Neng, ngabuburit yuk. Weh tang hargaan amat sih asa lakina di hareupeun sia. Neng, emang geus nikah kitu jeung si Ujang? Ih, nikah ge encan. Sia nipu aing bae. Lah, ayo neng nyare neng. Woi, main bawa-bawa bae sia. Tah, gitu doang tah aing resepna tah ka neng Monik tah. Jeung sasaha ge teu gengsian jelemana. Lah aing mending ka ditu lah nyusan si Olon, sing beunang si Kate. Weh, subrek sia. Lamun teu subrek kadek ku aing. Ih, bating, galak, bating.